ngawasuh rasa bager ngaji diri buktos bakti nu jadi anak kan nu jadi indung jeung bapakna kumaha prak-prakanana ngaras ku cara neng ngawasuh dampal sampean tuang ibu ngawasuh dampal sampean tuang rama miharep karidoan anjeunna lantaran pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain ridho Allah kumantung kana karidoan indung jeung bapa lain ku kapinteran urang lain ku kabeungharan urang sanes geulis karidoan Allah bukana ku karidoan indung jeung bapa tah dina danget ayeuna bageun ulah isin saupami teh mah hidup kudu bedah cimata juksuk meta hampura kanu jadi indung bisi ibu hidup kantos raheut manah ku kalakuan urang anak kanu jadi indung sok rasa maneh wani sentak sengor hauk polotot padahal nurutkeun ajaran agama ka indung nyebut oke eta geus siji dosa dina waktos ayeuna tobatan kudu geulis ameh teu jadi gantar kakaitan teu jadi tunggul sirungan catang supaan anu matak ngalantarankeun Allah bendu geulis jalmi anu aya dina karidoan Allah margi ibu ramana ridho sahese-hesena hirup jelema di alam milenial 2023 anu bakal loba gonjang ganjing itu jeung ieu lamun aya dina karidoan Allah bakal tenang margi didinya lungsur pitulung Allah sawangsulna bager sanajan urang pinter leuwih pinter manang indungna ku budak ayeuna disakolakeun tapi lamun teu aya karidoan Allah jeung sepuh kaluhur tesirungan kahadap teu akaran auzubillahi min dzalik matak dina danget ieu sok memeh hidup balayar nyumponan takdir nyorang ibadah nikah nuturkeun caroge hidup di kota nah bral da geus kawajiban hidup nuturkeun anu jadi salaki sok penta hampura heula kanu jadi indung bageun penta hampura kanu jadi bapa adik dulur di diri ameh kan itu nangplong jalan kehidupan hidup aya dina rahmat barokah Allah anu maha kawasan eta menten intina tinu ngaras ayeuna naon ari siraman mah ieu buktos kadeudeung kacinta kanyaah ti ibu ramah hideum ti mak uyut ti eyang hideum ti uwa-uwa hideum ti ibu ustazah para jamaah pak ustad oge ieu teh sibuk nembe pisan sumping tapi anjeunna langsung sumping ka dieu teu aya sanes hoyong nguprukeun doa pangrestuna ka hideum ngalangkungan ieu cai pangdoa urang sing yakin cai lamun geus dijampean geus didoaan ngalangkungan ayat-ayatna Allah aya ion-ion positif anu asup ka eta cai lamun ditoong macan ieu cai teh sing daruri lebherang ngabentuk kristal-kristal endah kumaha niatna niat pangsae-saena sing lungsur ka hidup rahmat barokah Allah sing lungsur ka hidup teu aya teu mungkin mu Allah maha kun fayakun asal urang yakin Allah itu baik maha baik sangat baik insya Allah doa-doa orang kamu neng dikabul ku anjeunna begituna bapak kali ibu aminkeun mudah-mudahan pun anak sing biasa jantan istri anu solehah istri anu qurrata a'yun istri sajati anu tiasa bakti kanu jadi salaki amin ya Allah karim amin ya rabbal alamin.